Hei 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 seni calung, seni Sunda anu luhung, tradisi nu bisa manggung juga rap terus sing jucung. Hayu urang hei hei babarengan ngariksa jeung ngajaring dipiri gending hariring malah mandara manjing eling sabab urang pada terang keur menunjang pangwangunan tingkatkeun ajena bangsa ku seni jeung budayana di zaman anu modern hirup pula kajojonan mangsa era globalisasi mangka desing ati-ati. Hei 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 seni calung, seni Sunda anu luhung, tradisi nu bisa manggung juga rap terus sing jucung. Hayu urang hei hei babarengan ngariksa jeung ngajaring dipiri gending hariring malah mandar manjing eling sabab urang pada terang keur menunjang pangwangunan tingkatkeun ajena bangsa ku seni jeung budayana di zaman anu modern hirup pula kajojonan mangsa era globalisasi kahade sing ati-ati. Hei 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 seni calung, seni Sunda anu luhung, tradisi nu bisa manggung juga rap terus sing jucung. Hayu urang hei hei babarengan ngariksa jeung ngajaring dipiri gending hariring malah mandar manjing eling sabab urang pada terang keur menunjang pangwangunan tingkatkeun ajena bangsa ku seni jeung budayana.